Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tina bil mal. Hadratil muhtaramin, para kiai, para alim ulama, para asatid, guru-guru urang dina widang agama, mugi aku Allah marantena sapapaosna dipaparinan sehat lahir batin, teras-terasan ngabimbing urang dina widang agama. Pangarsa nu dipihormat pupuhu di lembur ibu kepala desa kali sadaya reng-rengan, wabil khusus sahibul bait nu janten wasilah urang kempel di haflah mubarakah, wa khususil khusus panganten anyar, panganten baru, urang payunkeun doa mugi rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah, dipaparinan bakal rizki nu halal tur jembar, dipaparinan turunan soleh tur solehah, santriwan santriwati, niniwa niniwati, kaum muslimin muslimat hadani Allah wa iyyakum, nyanggakeun salam silaturahim ka urang randegan kulon. Mugia urang sadayana dipaparinan sehat wal afiat, kayang ibadah istiqomah taat ka pangeran, amin. Bapak ibu kaum muslimin muslimat anu mulia, di dieu seueur sahib simkuring zaman kapungkur ngaji bahasana teh rada campur jeung bahasa urang itu Indramayuan. Numawi kahiji mundut hapunten bilih ngadugikeun bahasana kirang antrup, dari Sunda mah beunghar ku basa. Lamun simkuring ngaji di kantor-kantor biasana dinten Kemis sasihan di BKP SDM, dinten Jumatna di Bank BRI cabang, mangge bahasana Indonesia tepati kagok milihan bahasana. Da bahasa Indonesia mah teu sabeunghareun bahasa Sunda. Bahasa Sunda mah nyebatkeun tuang bege, urang kota mah hiji makan. Eta teh teu aya tingkatan, ka presiden makan, gubernur makan, ka bupati makan, kambe makan we urang kota mah. Beda jeung urang Sunda nu panglemesna makan cek urang Sunda naon di dieu cek? Tuang taneda, tuang neda emam dahar madang lelebok nyatu babadog leleb nepikeun ka lelebok. Tarjamah makan tina bahasa Indonesia ku Sunda geus 8. Encan sok aya nyebutkeun tetegeg tetelih tuh 10 we jejegna saking ku beungharna bahasa Sunda. Kaduana simkuring mah moal ngaji sabab ari ruang riung judulna ngaji watakna teh sok tunduh. Naon sababna? Ari ngaji mah biasana digodana teh ku setan, beda jeung lamun gapleh. Gapleh mah di baturan setan matak cenghar. Talamun ruang riung di judulan ngaji khawatir simkuring narundutan. Ieu teh pengalaman. Di lembur simkuring di Gandu di musola-musola sok pirajeunnan aya pangajian. Musola ukuran 7 ka 6 meter teh nu hadirna hampir 83. 8 nini-nini 3 aki-aki.
Ustad nama tegap ke gorowokan nu ngadengikeun mah da ngaji ngeluk we. Nu matak penting ieu mah tong ngaji urang ngobrol nganu nyaritana kuring nu ngadangukeunna Bapak Ibu sadaya. Ngan bilih bade nundutan mangga. Teu era mah. Kaum muslimin muslimat anu mulia, sing horeng si mana horeng Gusti Nu Maha Suci nyalukan urang nu disebut manusia dina Quran teh diantarana disebut manusia teh dina Quran ku kecap al insan. Wal asri innal insana. Insan teh artina manusia. Nalika Gusti Nu Maha Suci nyebut manusia dina Quran ku kecap al insan eta teh keur ngabejakeun eusina manusia. Sabab hartina insan teh cek santri mah tina anasa yaknisu. Hartina guyub sauyunan gotong royong. Cek urang dieu nu ngaran-ngaran gotong royong sorangan talobaan. Lobaan. Nu matak dina Quran manusia disebut insan hartina guyub teu bisa hirup sorangan. Jauh-jauh teuing neangan contoh panganten sagelis-gelisna panganten eueuh salakian mah moal boga budak. Sabab kudu kerja sama. Termasuk contoh ieu datang cai sabotol ieu nu digawena percaya teu percaya ratusan jelema lur. Meureun ieu teh aya pabrikna meureun lin. Pan meureun di pabrik ieu teh dan digawena lain jin bangsaning manusia. Mun ngaran-ngaran manusia meureun pirang paling heuteuna meureun barang daharna urang Indonesia mah kunaon? Ku sangu. Meureun sangu teh asalna tina beas tina pare, meureun aya nu melakna. Saha nu mang melakeun parena? Melak parena ge henteu ku sorangan. Meureun ngurus pare teh aya kana disemprotna bisik aya wereng nu ngieun semprotanana saha? Panan meureun semprotan teh make obat nu ngieun obatna saha? Nen we panen tah pare teh giridig dibawa ka imah di sawah ka imah meureun dipanggul berat celewe kana motor. Motor teh pan meureun aya nu ngieunna di pabrik motor gereyak jelema nu ngieunna. Motor teh rupana lain hiji aya banan, ban tina naon bahanna? Tinu karet. Pan memeh jadi ban teh disadap heula karetna tina tangkal. Ku jelema giridik dibawa ti kebon karet ka pabrikna piraku tataranjang meureun nu digawe pan make baju saha nu mangieunkeun bajuna. Pan meureun bajuna teh asal mulana tinu kain teh meureun tinu benang asalna tinu kapas bejana saha nu melak kapasna. Hayang datang cai sabotol ka dieu hungkul nu digawena ratusan paingan ku Gusti Nu Maha Suci manusia disebut dina Quran ku kecap al insan. Insan teh artina guyub sauyunan. Anu kadua manusia kakapeungan disebut dina Quran teh ku kecap annas. Qul a'udzu birabbin nas. Nas teh manusia. Ngan ari al insan mah eusi manusia, ari nas mah riungan manusia. Gereyak titurunan Nabi Adam nepikeun ka manusia panungtung zaman, golonganna teh disebut annas. Guyub sauyunan kusabab Gusti Nu Maha Suci ngieun jelema teh lain hiji ngariung di dieu ge ngati kana puluhan meureun supaya hirupna tartib gubrak we Gusti Nu Maha Suci mere aturan anu dibikeun ku Allah utamana dititipkeun ka para nabi jeung rasul disebut agama. Naon cenah? Lamun ngaji ditanya ngajawab ciri ni ngadengikeun. Lamun ditanya cicing wae hiji olohok dua beureum. Aturan anu dibikeun ku pangeran ka para nabi jeung para rasul disebut agama. Agama teh dua kecap dihijikeun bejana cek nu ngarti hiji a dua agama. Ari A teh henteu riweuh, ari A teh henteu, gama teh riweuh. Jadi agama teh supaya manusia tartib hirupna henteu riweuh. Kade aturan nu dibikeun ku pangeran dibikeun ka urang teh lain rek nyengka dan hirup urang justru nartibkeun ambe salamet nepi ka tujuan akhirat husnul khotimah. Model urang indit ka kota mawa kendaraan anak gok teh ka parapatan sok dipegat ku lampu nu gonta-ganti. Brai beureum kudu kumaha tan mawa kendaraan. Cik lamun brai beureum mariang kajadianna kumaha? Cilaka tabrakan non sabab mung make aturan. Jadi aturan nu dibikeun ku Allah teh keur nartibkeun manusia ameh salamet.
aturana disebut agama. Agama nu diagam ku urang khususna jeung lolobana manusia sa Indonesia disebut agama Islam. Agama teh lain hiji bejana nu diaku ku nagara ngatikana limana keun eta mah kayakinan deungeun-deungeun urang mah cekel pageusina tetep dina hate Islam. Tatangga simkuring tanu kungsi ulin ka daerah kuring mah aya agamana teh Kristen. Malah bade ke jalan raya mah aya galejra sagala teh. Si eta mah pangeranna teh ngatikana 3. Pangeran bapa, pangeran indung, pangeran anak. Kungsi ditanya ceng teh loba-loba ting pangeran saha wae? Pangeran indung, pangeran bapa, pangeran anak. Ceng teh nah eta pangeran anak teh saha teh? Nabi Isa. Nah ceng teh Nabi Isa bet disebut anak pangeran. Jawabna teh sabab Nabi Isa teu boga bapa. Ceng teh nah atuh lain Nabi Adam nu disebut anak Tuhan. Naon hubunganana nya ceng teh ari Nabi Isa mah kajen teu boga bapa, bogaeun indung. Kunaon ieu gember? Nabi Isa mah kajen teu boga bapa, bogaeun indung. Nabi Adam mah nya teu indung, nya teu bapa. Nah lain Nabi Adam ceng teh nu disebut anak Tuhan. Kumaha jawabna? Geus ti dituna kitu. Beres. Keun eta mah diajenan kayakinan nu dilindungi ku agama masing-masing. Urang mah ulah kabengbat, ulah kabawa ku sakaba-kaba. Pangeran urang mangan hiji-hijina. Hijina ge ahad. Coba dina Quran qul huwallahu ahad. Nah geuning sok tanyakeun kaki ajengan nu geledegan da hiji teh bahasa Arab nalin ahad wungkul. Wahidun naon hartina? Nah geuning teh qul huwallahu wahid. Dipilihna dina Quran kecapna qul huwallahu sing horeng si mana horeng ari wahid mah aya 2 aya 3 keur basa urang diajar ngitung ti bahasa Arab hiji wahidun pandi wahidun isnainun ahad mah teu aya 2 teu aya 3 ahad mah hiji anu teu aya 2 teu aya 3 matak dipilih kecap dina surat Al-Ikhlas qul huwallahu hiji nage pangeran mah lain meunang ngahijikeun kade tauhid saeutik. Ieu HP jumlahna hiji ngan ieu HP nu dicekal ku kuring meunang ngahijikeun aya cangkangna disebut naon cangkang teh casingna di jerona aya baterean di jerona dibobaskeun mesinna dihijikeun hiji we ta Allah mah hiji na teh lain meunang ngahijikeun laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah mah teu bisa dijigakeun. Geus hiji tancepkeun dinu hate ahad la ilaha bejakeun ka anak jeung incu putu teh nepikeun ka urang eueuh kade ulah pindah inca balilahan pindah agama dumeh kabita ku Indomie sakardus. Loba teh dileungeun-leungeun di lembur batur mah dibibita kuno kitu nepikeun ka pindah agama urang mah ulah pepejeun di dunia tepati bungah jiga batur sugan jeung sugan we jaga di akhirat urang salamet amin ya robbal. Carana ngariung model kieu tong jauh jeung ulama zaman ayeuna waduh geus gujrud beja sagala rupa cek we kana HP lamun teu kuat-kuat teuing mah kaimanan jeung pipikiran loba nu kabawa ku sakaba-kaba. Zaman ayeuna loba nu malih rupa tadina preman jadi ustad loba pidato we di video tuluy ditonton ku jalma paduan wae percaya eta nepikeun ka loba di Banten manu digiridig ku aparat sabab nyieun keyakinan anyar ngaku nabi salianti Rasulullah. Mata kurang kade ulah jauh ti ulama bejakeun jeung tanyakeun lamun aya beja nu anyar kira-kira teu ngarti fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakeun ajengan aya wartosna di kota mah salat subuh poe Minggu teh 10 rakaat. Meureun ceuk nini nu teu pati jejehan mah pikiranna geus ujang tong gujrud tuturkeun we kumaha urang kota. Tah anu kitu mah ngaranna tuturut urang kota na munding deh. Pan lain ngobrolkeun munding ngobrolkeun urang kota. Kaum muslimin muslimat anu mulia kahiji naon ngaran urang dina Quran teh bieu al insan hartina guyub anu kadua
Anas hartina riungan manusia sagala rupana dibere aturan kaasup rumah tangga ge ame tartib aya aturanana hirup sapopoe aya aturanana komo dina ibadah kumerep ka Gusti Nu Maha Suci make aturan agama disebut agama pokok aturan anu wajib nu dititipkeun ku Allah ka para nabi utama ka nabi urang akhir zaman salat 5 waktu naon cenah salat 5 waktu lur sanajan ungked-ungkedan ibadah nu sejen salat ditinggalkeun sarojeng jelema eueuh huluan da ceuk nabi salat teh rasul ibadah salat teh huluna ibadah ari hulu teh siralin ceuk urang ieu ibadah sakumaha lobana eueuh huluan sarojeng jelema awakna jagjag eueuh huluan nu penting jelema teh huluna sok ngarieun KTP di dieu cik dina KTP nu ditaplokeun gambar naon lu teraing sawak-awak naon sabab hitunganana lamun aya huluan hirup keneh bener teh 3 bulan ka tukang kuring kungsi dek dipoto nyieun KTP ceuk pakaur orkestra teh cenah dinten Rebo ka kecamatan dipoto cing teh foto KTP cing teh pelebehnya siap-siap atur rumah serek dipoto kuring teh dangdan sadaker ka baju nupang tegepna sup ka kecamatan cek petugas nu moto teh cenah mangga apa calik barang jepret dipoto ditinggalina komputerna cing teh huluna we cing teh ibu teu sawak-awak apriogi sirahna we cenah Pak meureun lamun jelema aya huluan kahitung hirup cik lamun anu namu ka kami urang jam 8 peuting ngetrok pantau barang dibuka huluan diampihan mah moal teu kahitung jelema ibadah ge asal aya salatan nu sejen darangkeun ngilu termasuk rumah tangga mana teh panganten aya geus gandeng geus tong diganggu mata tong peuting teuing ari ngaji di nu kieu teh sing ngarti aya rumah tangga ieu kuncina hampura lamun rumah tangga tong loba teuing kapusing sing getol salat teh sabab jalma getol salat kajen boga masalah mal matak jadi aral sabab nama jelema nu tukang salat sering ngobrol jeung Gusti menang kapusing bejakeun keur salat osok menang kapusing aja ayeuna gada keur parusingnya beda rindatna lainnya nyahoan cek Imam Ghazali mun hayang apal eusi hate manusia keur bunga tawa susah tingali we beungeutna nu keur susah maka jen diwedak 7 cm ge kadeuleu we susah lamun meunang ka susah kade obrolkeun kanu merekna asal mulana ti Gusti tong dibikeunan ka tatanggana ge keur pusing imam meunang ka pusing isuk-isuk ulin ka tatangga rek curhat ti dituna mah ari tatangga nu didatangan teh tarangna keur dikoyoan awakna keur disimbutan rek ngadengekeun pusing naon ge keur geuring mending obrolkeun ka pusing iraha atuh waktu salat 5 waktu sono keneh ngobrol ka pangeran hudang tengah peuting tahajud asok tahajud percaya di dieu mah potongan tarahajud jigana teh tapi osok ari hudang mah osok hudang erek naon ki ari geus ki entong he silang ngisang geuleuh nah tarang ngisang gitu di bisik sono kene ngobrol kurang tinu 5 waktu salat sampai sapeting teh urinyal hudang laporan ke pangeran di rumah tangga yakin bakal menang masalah lain yang sieun da hirup mah kitu sapaket aya bunga aya susahna obrolkeun tengah peuting kasusah hirup nya kami ge hayang ngobrol mamang santri ngan kami mah santri lain ajengan komo pan kami marek ngobrol jeung pangeran da teu bisa bahasa Arab na da teu kudu ku bahasa Arab ngobrol jeung pangeran mah ku Sunda malah ceuk kuring mah alus kene Sunda daripada bahasa Arab teu ngarti nya kitu bahasa kuring indit ka Mekah hampura muga-muga lain ria barang datang tawaf kudum aya budak ora urang panyingkiran umur 70 tahunan nyamperkeun bari mamawa buku nu digantungkeun teh dengan cenah adujang abah teh cenah keur pusing cing teu pusing kunaon Mbah heuh cenah abah teh nyekel buku jabaning leutik tulisan teh geus rumuk geus teu kadeuleu cekas alireun kana duit mah
acing teh wios batong diawas eta mah cenah lamun keur tawaf cenah nya macan naon lamun teu kadeuleu acing teh kari tuturkeun pembimbing di payun cek pembimbing di hareup teh meureun labbaik Allahumma labbaik aki nuturkeun babari eta lamun aki anggang di tukang pan teu boga dedengean acing teh dari tawaf mah aki teu babacaan ge jadi beunang cenah teu babacaan beunang da ibadah haji mah ibadah fisik sa'i aki ceng teu babacaan jadi hukuf ngajanteng we di Arafah jeje we cenah kitu mah pan aki teh meungpeung di Mekah hayang ngadoa pan loba bejana maqam mustajab ari aki teh bisa bahasa Arab kumaha ngadoana cing teh aki upamingkin sumping ka maqam mustajab ngadoana meuning ku Sunda. Nah benang cenah kitu di Masjidil Haram ngadoa ku Sunda bilih aki nuju ngadoa ku Sunda aya malaikat melototan buru telepon kuring sing balik cenah cep cing teh ari aki pan Sundana ge nu Gusti urang nu ngadoana ge meunangieun Gusti piraku Allah teu ngartieun bahasa urang malah cek kuring mah nyambung keneh ku Sunda daripada model kieu ece koloyong ka kiai minta doa dipangnuliskeun ku kiai teh nepikeun ka 3 jajar setengah ngan ece teh teu nanyakeun hartina giridi ge balik tengah puting pulang anting dibaca eta doa ari doa eta ti kiai ame tere haji atawa umroh ari kerentek dinu hate hayang ka beuli kebon nyambung teu tak ameh nyambung mending ku Sunda nu ti kiai baca sing alus panyangka ameh nyambung kedalkeun nu sejenna ku bahasa Sunda baik ngobrol tengah peuting paduduaan jeung pangeran keur jemplang-jempling duaan ngobrol ku bahasa Sunda lur halo begitu urang dihudangkeun ku Allah ngobrol panganten kade begitu urang dihudangkeun tahajud duaan ngobrol jeung Allah itu jalma istimewa jalma istimewa ngana geuning urang mah teu asa istimewa sabab urang mah teu apal agung jeung mulyana Gusti Allah model kieu lah giridig presiden urang teh karandegan kulon sageuning presiden urang teh make bapak sing sopan pas ke Bapak Jokowi kurunyung teh karandegan atuh diriungkeun jelema TKB Pak Jokowi teh meureun pidato beres pidato pan sok nawaran ngobrolnya dialog model di TV teh cek Pak Jokowi teh barangkali ada yang mau ngobrol dengan saya da curug teh ngaracung kabeh saking ku agulah yang ditunjuk ngobrol jeung presiden nah ada nu ditunjuk mah hiji dua ada cek presiden teh tuh bapak itu tuh mah itu atau mik dibikeun ka manehna celengkeung pidato hareupeun presiden diparoto ku wartawan beres acara datang ke imah ibur salalembur ear saja jagat dumeh ngobrol jeung cek tatanggana ari maneh agul-agul teuingna dibere naon ku presiden teu diberena naon namun ni agulna bea karep sabab nu ngacung hampir kabehan nu ditunjuk kuring diajak ngobrol ku presiden paek bandingkeun tengah peuting ditunjuk ngobrol ku Gusti Allah agul tara halo agul tara mulia mana pangeran jeung presiden nah geuning bet agul kene diajak ngobrol ku presiden dibanding ku pangerannya da urang mah teu pati ngarti agungna Gusti tah engke mah lamun urang dihudangkeun ku pangeran buru-buru rontok eta kesempatan da teu kabeh nu nyaring bisaeun salat teu kabeh nu nyaring bisaeun salat dikuring loba nu nyaring di sore nepi ka isu kuateun salat teu bisa ngariung ngopatan nah keur naon tah nyaring tah teu bisaeun salat teu kabeh nu nyaring diajak ngobrol ku Gusti begitu urang hudang ti peuting dihudangkeun buru-buru kesempatan ngobrol sing sono da urang mah teu pati ngarti diudangkeun ke pangeran teh Allah teh sok ngudangkeun ngan urangna teu ngarti saking kusonona Gusti Allah lur halo cek Allah teh malaikat cik atuh indit karandegan kulon kange naon Gusti pan ieu teh tengah wengi nu matak bisik aya nu hayangeun ngobrol jeung kami kumaha Gusti ngagugakeunana pan keur taribra sare cek Gusti Allah cik acakan kirim reungit tengah peuting sok loba reungit ngahudangkeun tetesanya nu pak pikpok atuh da loba reungit gaplok kana tarang gaplok kana ceuri cek malaikat lapor Gusti direungitan mah keur hudang tuh
atuh gurinjal hudang dalo barengit kalah kang nginum autan di balur autan ti hulu nepi ka suku di autanan kabeh keleker ti bradei ceuk malaikat teh lapor Gusti di autanan teh di rengitan teh kalah di autanan ti bradei ayeuna ge cek Allah hudangkeun malaikat sumuhun kumaha deui atuh carana mung usum hujan bere tiris atuh gelebug angin tengah peuting teh da tiris gurinjal we hudang ih kalah kaneangan simut jeung nu ramuan-ramuanana cek malaikat teh beak dengkak Gusti direngitan kalah ka di autanan di tirisan kalah ka di simutan cek Allah hudangkeun malaikat kumaha carana Gusti acakan kirim hayang kiih cik eta lamun tengah peuting hayang kiih jeujeuh ku autan kala itu inumun tabawaun itu ari ti tadi numpang bukakeun hampura da hese atuh ku sabab hayang kiih tengah peuting gurinjal we hudang punten ngan beretek we nagog cek malaikat teh tok cer Gusti dibere hayang kiih mah hudang ngan gog we nagog di kamar mandi teh cek budakna teh mimi keur ngagoreng naon kandeng sama pugu aing teh keur kiih gogoreng begitu hudang ngobrol duaan jeung Allah subhanallah pek geura singsono bejakeun ka pusing ku basa Sunda ambeh nyambung pek tengah peuting jam 12:30 atau jam 1 gurinjal euceut teh hudang kabeneran Gusti hudang rek curhat anggap Allah teh teman curhat Gusti nu Maha Suci beres tahajud 2 rakaat sidak kusing tegap di pangsalatan teh salaki keur ngabebengkang kerek nyeger udah geus tibra tetangga keur jempling euceut teh tengah peuting Gusti abdi teh bade ngawartosan hirup teh pusing deui di rumah tangga teh kitu nama pusingna teh ti salaki Gusti tapi hatur nuhun sakige boga keneh salaki ngan salaki kami mah teu sarua jeung batur Gusti batur mah boga salaki teh getol digawe nu ka pasar nu ka pasir nu kapuhan jadi pagawe negeri kami mau boga salaki teh ngedul beakeun ku sorangan Gusti geura eta isuk-isuk teh salaki kami mangan ngadiukan kanjut wae Gusti teh jorang teh naon da keur duaan ngobrol jeung Gusti Allah curhat mending ku Sunda nu bahasa Arab baca singnyaan ngobrol nyambung mah mending kusut da doa mah nu penting mah nyambungna cek kuring pepejeun kolot baheula ngadoa bahasa Arab teu pati paseh tapi mati ngadenge beja kuring-kuring kolot baheula mah maca bismillah teu paseh tapi bisa ngaleungit bismillahirrahmanirrahim bisa leungit naon sabab nyambung doa manu penting nyambung robana atina fid dunya kasana bila kirati kasana wakina ngadabana wadekhilna jannata mangal ngabror ya ngajijah ya gopar ya robbal ngalami tapi mustajab non sabab model budak ka indungna nu kakara capeta ngomong kajian balelo ge ngartieun indungna da nyambung isuk-isuk teh budak geus diais ku indungna teh teu geus sagala rupa diomong budak teh cek budak mama oton beuki euteut sok dan nu teu ngartieun nu nyebutkeun jorok cek indungna teh lain jorok cek budak teh ngomong motor beuki deket da nyambung ngarti kajian balelo ge doa ge kitu nu penting mah nyambung reku bahasa Arab reku Sunda ngerentek di nu hate sarua oh kami ge osok na doa ta jang santri tapi ralasan menilila di ijabahna bawa teu mati gitu doa sok anu nyebutkeun doa teu mati aya nyebutkeun doa teu tokcer istighfar deui tah marukankeunana pangeran bisa diancam ku doa gitu nepikeun ka abong-abongan neangan doa ka Madura geura
Cing teh ka mana ece Madura cenah cep. Cing teh rek naon jauh-jauh ting ulin ka Madura rek neangan doa ka Kiai Madura. Cing teh di lemur tara dibere doa ku Kiai, doa ke di lemur mah geus lalaas. Disangka kembang api eta doa. Marokankeun malaikat meureun nyeureud doana teh ti Madura. Oi Gusti ieu mah rada nyeureud doa teh di Madura. Teu doa mah nu mana we ge pasti diijabah. Ud'uni astajib. Jadi kuncina di rumah tangga tong loba tingkah pusing sing loba ngobrol jeung Allah. Insya anu kadua nu karasa kuring buaku kabehan ge sarua. Rumah tangga mecakna teh lain ku sagala rupa nyampak lain. Da loba jalma nu beunghar utak-atik pasea terjadi jaminan jalma beunghar hirupna senangna di rumah tangga mah hiji asal sauyunan, dua asal bisa ngamumule atawa nyuguhan anu tegep. Model ayeuna dan suguhan anu dibikeun ka salaki teh lain ngeunah pedadahareun jeung caina wungkul. Cara nyuguhan ge mangaruhan. Paek acakan geura. Ari ece nyuguhan sok dangdan keneh tara. Halo? Rek nyebut osok daya salakina meureunnya. Takade isukan mah nya nyuguhan teh dangdan heula. Dangdan deui dengekeun. Cicing Pak. Gan da ari dita ku salakina mah sok nyeri hate ari ku kiai mah pan rada nurut teh nya. Ye dengekeun sanajan nu disuguhkeunana cai herang model kieu ye asal nu nyuguhanana dangdan beda karasana. Isukan acakan sik teh percaya balik ditajuk babarengan salaki ngadaweung ditepas ecet ka dapur meureun ti ditu mah hayang ngabagiakeun da ganjaran teh lain salah tungkul nyuguhan salaki ge ibadah. Barang ningali gas beak cai meureun teu boga aya nu kamari geus 2 poe satengah kurucuk kana gelas ngan wayahna tong waka dibawa ka tepas tong waka dibawa ka hareup sup heula ka kamar dangdan sing tegep aya nu beureum ledotkeun aya nu hejo sarapatkeun aya nu koneng lodetkeun persis nu ti catrok ka tiang listrik unggal jurus semprot sing tegep rek naon tah hayang meunang ganjaran ibadah ku ngabungahkeun salaki cek gelas kana baki sing tegep ngeuleuyeng ka hareup salaki keur ngadaweung sidaku sing nyahan hampura pepeujeun salaki teh diajenan ku batur nyaku ece ku ece saisuk sakali tong seuri saya teh mikir cek ece teh bapak hampura kami teh nya keur beuting kadenge keneh ngaji haneut keneh eling di bejaan wayahna kami teh hayang ngabagiakeun bapak ngan rek neuheur cai gas kaburu beak rek balanja ka warung can nyakal duit rek menta ka bapak bisi keur teu boga aya cai herang 2 poe satengah nu kamari hampura lain bunga beak lain bunga bagiakeun lain bunga mulyakeun celek gelas kana meja diinum ku salaki bari ningali pamajikan imut ngagelenyuk waduh asa cai ti surga cuy. Naon sabab kapangaruhan ngeunahna ku dangdan sabalikna kajenting isu-isu geus neuheur cai ngagulak-gulak nu nyuci kopi nu make nu bodas teh naon di dieu lemesna susu di dieu naon nenen teu pantes disebut nenen teh dinya hayang rada lemes teh ditu mah ni nyuci kopi nenen dinya ci kopi susu atulah atuh meureun nyician ci kopi jeung salakina dahareun geus sarua komplit sabaki teh pinu goreng bolet goreng bawang ngan hanjakal eta nu nyuguhkeunana boro-boro mandi si beungeut ge hanteu cileus sagede-gede gardu diantep bae bibir garing jiga belut menang moe boroning make baju make kutangna teh kutang baheula teh geuningan ini aya keneh kutang nu kancingna ngereteg usum keneh nu kitu nu kancingna teh geus pahili nu koneng nu beureum nu hejo ari eusina jiga bonteng meunang ulub ngelol we huluna teh ti dapur di bawah salaki keur ngadaweung di tepas gejelik cek salaki ya cubluk saha nu bocor
eta lamun disuguhan model kitu diinum tamal inum medang ngeunah lah. Jadi teteh lajeng PPK bungah di rumah tangga lain ku beunghar ku silih ajenan da bungah beunghar cantang tu senang bener teh bunga cantang tu popojeun Kangjeng Nabi lur. Kangjeng Nabi mah bumi nage alit genep bejana cek riwayat tapi eta aduh nepikeun ka bisa nyebutkeun baiti jannati rumahku adalah surgaku betah di imah asa di surga naon sabab teu mewah urusan dunya mah ngan silih ajenan hatina genah merenah tumanina naon sabab sering eling ka Gusti jauh teuing jauh teuing nurutan jiga Nabi malur. Halo nepi ka sabaraha jam sabaraha urang ngaji? Hah? Jam 12 moal balik moal. Halo. Sakadeung gerek balik aing. Kanjeng Nabi mah ieu leutik we contoh Nabi biasana upami Nabi sumping di pangaosan cai teh tos naglang di meja ngan harita mah cek riwayat Nabi rada gasik rada gancang balik ngajina atau istrina teu kaburu nyuguhan keur wiridan Nabi kurunyung manten ningali di meja teu aya cai hebatna Nabi ieu Nabi matara sok tutah-titah Pak boroning ka istrina pembantuna Anas bin Malik 12 tahun cek dina riwayat can kungsi dicarek can kungsi dititah pamajikan Nabi istri Nabi can pernah dititah naon sabab da istri Nabi mah idang sorangan jeung dicontohan Nabi di meja teu aya cai awas gilirik Nabi mah ka dapur nyician cai ku nyalira ngan hebatna Nabi rek nyontohan teu dileueut di dapur geleuyeng teh ka ruang tengah mun aya ruangan jiga urang barang dua lengkah di kameja istrina ngareret dang gebeg babeakan Gusti nu Maha Suci jungjunan geuning tos sumping tacan biasa waktosna tos sumping nyalira geuning tos aya di dieu nah eta bet nyandak cai ku nyalira teu miwarang abdi salira teh bendung aduh Pak boga pamajikan model kitu meme paeh tong dikubur lebar dua lengkah di kameja direret ku istrina ditaros bejungjunan kadiekeun ari salira teu bendung mah teu geulis bisi keur ripuh dipasikeun ka istrina Nabi calik sasadu bebeakan enjingna cai tos naglang di meja dititah teu nyuguhan ku Nabi dinaon dicontoh teurak pamajikan urang dicontohan balik gawe aing rek nurutan Nabi nyontohan deulekeun sateh pamajikanna keur olohok hareupeun TV jeung budak di meja eueuh cai atuh da meureun peuting balik ngaji haneut keneh rek nyontohan koloyong teh ka dapur gecilik nyokot teko kurucuk ngahajam beh kadengieun ke pamajikanna cek pipikiranna dengekeun aing rek nyontohan Nabi sia teh atau goloyong teh di dapur ka ruang tengah barang dua lengkah di kameja ku pamajikanna dipenta pikeun mal halo dibikeun mal cek pamajikanna teh bapa geuning bet nyuguhan ku sorangan teu ditama kumaha cek bapana teh kagok bari ge ngacedog we salaki balik gawe teh persis jeung indung sia maneh mas teterak dicontohan pamajikan orang mah jauh teuing nurutan Nabi urang mah nu kasaka bedagna we nu penting bisa ibadah sauyunan berjamaah bareng kene salatna babarengan berjamaah ngan kade panganten atawa urang nu geus seubel rumah tangga kade tong ninggalkeun salat tong ninggalkeun mun bisa mah salatna tong nyorangan berjamaah ari berjamaah ganjaranna sabaraha ari sorangan halo ayo urang sok nyokot nu hiji tanu 27 kalau itu salah dedengian ya kala ali hiji jeung 27 gede deui gede 27 ari urang sok nyokot nu deui nu hiji ari dangtan teh itu ari buru hayang gede pagawean mung capek urang
lamun hayang gede buruna pagaweana ge sing nyaan berjamaah 27 minimal kajian teu khusyuk ge barisanana rapi mah meunang ganjaran. Ongkohna ge ari salat sorangan mah sok culak cileuk lamun poho. Ngalaman kuring lain cenah jeung beja kuring lain cek batu. Hayang diajar khusyuk nepikeun katar ngimaman barudak cing teh jeung we ti heula magrib amarek di kamar sugan we husuda sorangan eta masuk ka kamar teh panto tulakeun jendela tutupkeun lampu pareuman hayang salat khusyuk da sorangan usoli teh nepikeun ka gudag gideug rarasaan teh sholli fardhol maghribi salasa rakaatin takbir teh nepikeun ka peletok rarasan Allahu akbar. Maca doa ipitah da apal ditartibkeun Fatihah da apal kapuhan milihan surat nu rada tegep dina lebah ruku di hati-hati meuni mecak i'tidal meuni pancek sujud meuni tenang. Nah eta mah keur tenang-tenang teh ujug 2 ta 3 ieu teh osok leungiteun rakaat. Cing lamun sholatna sorangan leungiteun rakaat neangan kandi. Dar teh magrib bigeureun incuna keur lalajot TV ari dar teh leungit cek ninina teh nyai cek maneh magrib nini 2 ta 3 cih nya nini nu magribna. Coba lamun sholatna babarengan. Apanan ari berjamaah mah lamun imam we nu pohona da mamu mah sok ingeteun nya. Sok dibejaan ningan. Kumaha geuning ngabejaan teh? Subhanallah cek imam ho berarti nu aing leungit kapanggiheun ku makmum moanya sama masjid da leungit kabeh rakaat cek imam teh mum nu aing sabaraha mum cek makmum nyaho aing ge teu pikiran. Ari salat berjamaah masih elingan da urang marek khusyuk kumaha apa balieu takbirna geus beda Allahu akbar. Brai we duit leungit sok kapanggih eta rek magrib rarasaan teh balanja ti warung teh mawa pulang duit teh 5.000 ituna teh di meja rarasaan nah bet adan magrib bet eueuh duit teh tanyakeun ka salaki teu ngaku ka budak incaman teh katajug atuh dar bari magrib Fatihah teh bari neangan duit. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim da balanja teh pulangna 5.000 Gusti. Alhamdulillahirabbil alamin rasan teh ditunda di meja. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin dina dompet ngan 2.000. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bawa murag di jalan kitu. Ihdinas siratal mustaqim tanyakeun ka salaki teu ngaku. Siratal ladzina an'amta 'alaihim tanyakeun ka budak miang manten. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin nya kamana duit Gusti. Amin ae dina utang cik eta salat nu kitu pantes ditukeurkeun jeung surga. Ari urang jaga nu benerna hayang ka surga hayang ka neraka ieu teh. Ari ibadah urang pi surgaeun pi nerakaeun. Cung nu hayang ka neraka ngecung. Eueuh hayang ka surga urang. Ari pantesna ka mana? Cik da sagala rupa ge ngitung pantes lur. Ari hayang mah tukang maling ge hayang ka surga nutara salat hayang ngan ieu pantesna urang pi surgaeun pi nerakaeun. Aki we meh ngarti ari surga teh tempat bersih jiga lomari. Ari urang dieu ngasupkeun baju ka lomari nu kotor nu bersih. Cik lamun bajuna kotor lamokot ku leutak hayang ka lomari di naon? Memeh diseuseut teh dikeueum. Sapoe saputing gurujug cailep baju purulu krinso dagoan isukan kakara disampeur. Disampeur teh lenrek diogo disiksa digesrek dilayak-layak nya kitu geus meunang ngagesrek ngalayak-layak lalapkeun deui dikelapkeun cek awewe dikelapkeun tuluy disiksa dipeurut nepi ka sepa geus meunang meureut dinaon siksa deui dipoe neangan nu pangpanasna ceudem saeutik dijahit tong hayang iuh-iuhan sia can meujeuna panas deui poekeun deui ring we garing baju teh dinaon disiksa disetrika dijejengkengan mun jiga jelema mah geus rapih maka kara ditanggeui jung maneh ayeuna marek kalomari hampura we maneh sapoe-saputing ngadagoan dikeueum ku kami hampura maneh ngalaman dikekayak digesrek dilayak-layak hampura maneh ngalaman disetrika jejengkengan nyerina ka bina-bina babaturan maneh mah di lemari geus di kamari dengan saeutik congna bungkul dikupiakeun ge meujeuna maneh mah sawak-awak ngalaman dikeum sapoe saputing jung ayeuna mah geus pantes
cik urang jaga keemkeuneun ku piakeuneun. Halo. Aduh. Mata kurang menta muga-muga penting ayeuna ngaji jadi sabab dihampura dosa ku pangeran. Amin. Rumah tangga sing jadi sabab dihampura dosa ku pangeran. Kade ulah sagawayah lur aya dosa nu teu bisa diistighfaran. Eta dosa bisa dihampura lamun pusing mikiran kulawarga. Inna minadz dzunub dzunuban la yukaffiruha illal hammu fi amril iyal. Aya dosa nu teu bisa diistighfaran. Najan pulang anting wir-wir gentas be, tapi eta dosa bakal dihampura lamun pusing mikiran keluarga. Sok meunang ka pusing. Bawa-bawa keur dihampura dosa. Sing loba we ka pusingna. Jadi rumah tangga sababiah ibadah. Kadai panganten ibadah teh lain maca Quran salat wae, ngaladenan salaki ibadah tengah penting sarco ibadah. Apa sarco ini? Disasar dicocok ibadah teh. Ulah jiga santri anyar. Mimiti rumah tangga meureun rumah saboga dawaman maca Yasin unggal malam Jumat 40 balik. Rumah tangga kakara salaki dedehem teu ngarti. Atuh da kakara 20 balik meureun salakina teu kuat. Dedehem we hayu bari gegejelik nepikeun karuja ranjang we. Ceuk pamajikanna teh aa serak teu aing mah teu serak teu naon. Maksudna mah meureun rek ngomong era pamajikan teu ngarti rumah sana pi surga teh ladang Yasin hungkul. Padahal mah eta ge ibadah. Haridor teh hayu wiridan can anggeus 40 balik ceuk salakina teh aduh ni hareudang kieu. Cek pamajikan teh arek digeberan teu aing mah lain sate. Padahal mun ngarti salaki dedehem eureun kajian keur maca Quran ge ceuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul adzim. Ibadah ongko teu capek ongko. Ibadah mah lain ngungkad salat hungkul. Matak di rumah tangga mah ibadah hungkul panganten. Nyuguhan salaki ibadah, neuteub pamajikan ge ibadah. Keur memeh di akadang tong diteutepan teuing ari lain keur dilamar mah geus rumah tangga mah neuteub salaki ibadah. Neuteub pamajikan eta teh teu aya batasanana. Matak nini lamun diteuteub ku si aki tong dicarekan keur ibadah teh. Ieu mah aki menisieun kami bedi dedeuleu bae. Ih ari maneh geus beujeuh aing eueuh ruman. Nya ngadeuleu ka maneh nini ngadeuleuna ge ibadah. Malah da ayeuna usum nu pulang anting ka Mekah nu umrohnya. Nu indit umroh ka Mekah ka Madinah. Di Mekah jalma nu umroh ka mau haji cantang tuh bisa nyucup Hajar Aswad. Ibu bisa ngabandingan ganjaran nyucup Hajar Aswad ku nyium tarang salaki. Anu gablog sate. Ari boga motong injem salaki batur. Nyucup tarang salaki ganjaranana sarwajeng nyucup hajar. Oh kudu pasedak-sedak di Mekah yang ke Hajar Aswad. Ece mah di mah kari galentoran we salaki. Ongkek saeutik mah jeurna wayahna. Misik era wayah kieu engke peuting. Da geus kolot mah es teh geus patulikrak teh. Salaki di tukang jeung catu di goa. Pamajikanna dihareup di ruang TV jeung budak tangke tengah peuting. Budak geus tibra incu geus kerek. Gurinjal hudang nini teh. Barang hudang tengek nincak incu. Cek incu teh nini rek ka mana? Rek nyucup Hajar Aswad. Barang celengok ongke kabeh. Nu penting mah ganjaranana. Nu indit ka Mekah hayang meunang ganjaran. Nu di imah ge ganjaran asalnya ho ilmu di rumah tangga mah ibadah malulu. Pusing na ibadah berjamaah kapuan ibadah neangan rezeki nage ibadah komo berjamaah salat puting na anuing nikmatna luar biasa. Begitu orang bisa ngobrol jeung Allah luar biasa istimewa. Halo tuluy ya tuluy. Jadi kuncina di rumah tangga lain beunghar hayang senang lain. Da beunghar cantang tuh senang lin. Urang hayang beunghar tante. Hari beunghar ambeh naon? Ambeh senang. Cik lamun jalma nu beunghar pasti senang. Hah?
cantang nu beunghar cantang tuh senang dan nu senang teu kudu beunghar. Kalau jalma teu bogana non beungharna senangna bea karep. Sok ningali jalma nu mamawa runtah suraseri. Halo. Sok ningali tara. Beunghar malarat sia eta. Nu dibawana duit taruntah. Senang sangsara. Matak seuri ge senang. Meureun cek urang teh mojeun we teh mah jalma gelo. Justru kudu era si eta benu gelo mawaruntah bisa suraseri. Nah ari urang beuteus sangsara-sangsara ting pusing dipusing deui. Halo. Boa-boa urang kurang eling ka Gusti. Cirina jalma kurang eling ibadah menihara rese. Dikuring maloba kene zaman kiwari nu candaikeun salat. Barudak teh umur 40 tahunan. Masjid gorang kumaha agrengna zaman ayeuna atuh da salat teh kabina-bina geus digorowok-gorowok ku mik anger we teu ngadenge. Meureun kituna ge jelema teh meureun kituna ge teu pati daek ditita ku Gusti. Matak ulah aneh zaman ayeuna. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk di kebon loba ku lebokeun teu kalebok, buncir leuit loba duit, jauh jeung pangeran beunghar tapi sangsara hatena. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jalma hayang anteng sing loba eling ka pangeran. Tengah peuting eling rek dahar, eling rek nyieun budak. Di rumah tangga ieu pang di teangan-teangan lamun geus rada anggang sok hayang boga turunan kade amanah. Sing ati-ati jeung waspada komo mimitina kade tong poho ngadoa. Halo. Dibejakeun kieu teh dume sok loba budak nu jiga eueuh indung bapaan dikuring. Pirajeunan kuring lamun apruk-aprukan ka lembur batur barik tengah peuting ngaliwat ka lampu merah. Budak tengah jijir ngetikan ayat 3 jeung 5 na barang ditelek-telek teh eta buuk teh nu kenca beureum nu katuhu hejo persis siga sapu inyuk barang ditoong ditelek-telek teh irung nurutan munding make naon eta irungna dikerong teh naon ai munding ceulina make anting ceuk pikir dalain eueuh indung bapana teh boa-boa baheulana salah ngangonna. Ta urang mah kadek hati-hati jeung waspada komoy panganten boa-boa matas tanarot bidayatuhu istanarot nihayatuhu mimitina hade panungtungna muga-muga hade mimitina maca bismillah di dieu loba kiai tah tanyakeun doangin budak naon. Fotokopi ku kiai sing tegap doangin budak. Jual dadat sapanganten 100.000 salembar. Lur, halo. Lamun orang manasik umroh gagal tahun hareup bulan hareup balik deui bisa nyieun budak gagal pirakurek dibalikan deui. Nu matak sing hati-hati. Bismillah heula paling henteu bismillah dina hadisna gengan sapotong pekorehanina azkar aya. Jalma ceuk nabi ngadatangan pamajikanana tuluy maca bismillah henteu Rahmanirrahim henteu nabi ge da apaleun geriweuh teh. Maca bismillah faqudira bainahuma walad lam yadurruhu syaitonun abada dikersakeun jadi turunan moal diganggu ku setan tah anakna. Baheula maca bismillah tante. Halo. Nah nyoteng Pak Ustaz darasan teh balik ti sawah kitu. Paingan budakna jiga leutak oge. Engke masih sing tartib maca bismillah. Tuluy pamajikan teh keur eusian tah dikuring mah sok aya dipangmacakeun surat 7. Sok aya nu ngadoakeun keur hamil di dieu nya. Naon ngaranna geuning? Babarit sarua teh babarit. Babarit sabaraha bulan? 4 bulan, 7 bulan. Hari alus nama 4 bulan sebab ruhna budak di jero beuteung cek Nabi ditiupkeun nalika 4 bulan. Sok aya dikuring mangangkir kiai ngondang ajengan dipangmacakeun sok aya nu nawar hayang 7 surat malah kuring ge kungsi dipaksa titah maca surat Yusuf cenah di haturanan badasar pun bojo pacasi insyaallah cenah kadenya kurang kali santri mangga cenah kadea cenah pangmacakeun surat Yusuf ceng teu panjang teuing ganti wah cenah alim hoyong surat Yusuf kajen dibagi-bagi ceng teh ambeh naon surat Yusuf teh ambeh budakna kasep
cing teh mah ari budak mah kumaha beungeut indung bapana. Bener teh salah? Kajen dibacakeun surat Yusuf ge ari potongan randegan kulon marandegan kulon we ka dituna ge. Moal ujug-ujug jiga urang Arab dipangmacakeun surat Yusuf ambeh kasep jiga surat Yusuf. Kumaha lamun dipangmacakeun surat Al-Baqarah? Nu artina sapi bikang meureun budakna jiga sapi. Dipangmacakeun surat Yusuf sote ambeh akhlak jeung kamulyaanana jiga akhlak Nabi. Ari beungeut mah kumaha urang ngondang tatangga mah eta mah simbolis, wajibna mah ku salakina kade panganten ngondang kiai ajengan wajibna mah ku salakina, pamajikan keureusian teh kadengkeun kurungan ku samping cek salakina cek pamajikan teh rek naon cicing geus teu hayang adalah teh aing merek ngadoaan budak kalau yang kacai wudu sing tegep cong salat gigireunana gek diuk cek maca Quran cekal bujalna tong handap teuing kadeh geleger maca Quran percaya teu percaya kadeuleu teu kadeuleu eta nyetrum kanu jadi anakna ti iraha eta aya nu kitu ti Nabi Adam falamma athqalat da'awallaha rabbahuma waktos ibu Hawa abot patuanganana duanana ngadoa la in ataitana solihan manawi Gusti maparinan abdi turunan soleh la aku nana minasyakirin abdi bade syukuran Gusti tiba heula babari teh geus aya ngan urang mah macana maca Quran borosot lahir budak adanan komatan tong loba ting nanyakeun dalil anu utak-utik dalil ngagawean hanteu jiga orang Yahudi zaman ayeuna mah nanyakeun we aya Pak Ustad ari tahajud salat di peuting jam sabar mimitina udang sare ari sarena teu mimiti ti wayah magrib bijejeuh lamun hudangna ceng teh reup sare geus magrib gurinyal hudang 10 menit ka peuting bisa tahajud ari usolina kumaha usolli sunat tahajud sabaraha rakaat 2 rakaat ge jeje suratna non bebas cenah eta lamun tos tahajud beunang salat hajat mangga sabaraha panglobana 12 cenah ari witir pangsaeutikna hiji panglobana 11 nah dan isukan ditingali teh kerek deui henteu ngagawean mah nanyakeun wungkul adanan komatan aranan sing tegep sing alus tengarti tanyakeun ka ajengan jeung santri bisik papaling pang bahasa Arab padahal hartina neraka encep jahanam kade ulah gujrut wa jiga zaman baheula aya ninina gegeran bonang incu di aranan teh hampura panu si kanjut geura cing teh saha ngaran teh ni kanjut cenah budak teh cing teh mending lamun teu boga milik kumaha lamun boga milik bisik jadi bupati kumaha peresmian masjid jami desa Randegan Kulon akan dilaksanakan oleh yang terhormat Bapak Bupati kepada Dr. Andes ganti innakum satud'auna bi asma'ikum fa ahsinu asma'akum kalian nanti akan dipanggil dengan nama kalian perindah perbaiki nama kalian turunana sing soleh ngadidik sinyaan wayah magrib budak mejeuna ngaji tong cicing ting di imah anterkeun tong dititah bisik malikeun jadi kuring mah budak teh lolobana kolotna teh nitah ayo wayah magrib sia tong cicing di imah ngaji jeung batur ari bapak mah keur nyeri cangkeng heuh nya kami ge nyeri bitis cek budak bawa molek saeutik ditajuk adatna wabah urang leuwih ti kitu baheula nepikeun ke budak molek digarawah-garawah marandung satengah ganggu aing keur nundutan atuh isukana teh budak mung dikatajuk nah mane teh katajuk ujang sihun mah aya jurig da baheula mah lur hampura baheula kuring tahun 80 tajuk can pati agreng jiga ayeuna musola can pati mewah jiga kiwari tapi aneh baheula mah da baretah di tajuknya can aya karpet model ayeuna can aya lampu model kieu ngaji teh make cempor balik di tajuk teh irung harideung tapi dan sabadeg-badegna budak baheula sukses sare ka tajuk sok aina toong ditajuk sok loba budak nu sare kurang kumaha pikabetaheunana kiwari tajuk tapi budak ayeuna mah geus linghas ditajuk naon atuh geus kapaling budak urang teh ku batur kanu hape da baheula mah aya keneh tajuk nu make awi dicacak teh naon ngaranna talupuh imam sujud 2 jam talen khusuk kumisna we kacepet
baretah di aduh ari ayeuna masjid kurang kumaha hadena teu baretah di tajuk teu baretah di masjid mataksina betah indung bapana kirit budak teh ka tajuk titipkeun ka ustad jeung ajengan ustad santri ajengan kiai uyat pun anak pangjajelankeun hatena ku kaimanan jajelan otakna ku ilmu akalna sing pinterkeun beteungna mah kami ge sanggup keneh titipkeun ka ustad bari goloson udu teh sabos ewang mah osok itu tara aduh paingan ustadna baregang oge urukanan budak ni loba kolotna teu malikir ari pokna teu nyasing ikhlas we pa ustad marukankeun tara nyatu lamun nu ngajar ngajina malaikat nyawa teuing ayeuna cek nabi sayati alan nasi zamanun as-sabiru ala dinihim kal qabid alal jamri bakal datang hiji waktu jalma anu sabar ngurus agama jiga nyekel ruhak apal ruhak bara ditunda pareum dicekel panas ayeuna geus loba bukti nu ngurus pasantren teu kaurus ustad jeung kiayeuna infak we saeutik infak da diruron budak teh tong ngaji di dinya infak sagala ari sakola juta-juta dibelaan budak infak ngaji ikro di beton zaman ayeuna kitu teu diwuruk da wurukaneun diwuruk da meureun ustad ge butuh pagawean jeung rejeki matak engke mah wayahna ustad didiriungkeun ya ustad wuruk tajuk eta tah ustad keun gajihna mah sabulan 5 juta ti kuring papatungan jeung orang tua santri rek kitu mah heueuh ngadengena kitu dah matak wayahna ya wayah magrib tong sina cicing di imah ajak ngaji ajak ibadah kudu nama nu ngajaran teh indung jeung bapana contohan ku indung jeung bapana salat di imah sekali-kali ajak budak tengah peuting tahajud bejakeun sagala rupa kapusing ka pangeran anterkeun is'alu rabbakum walau milha ta'amikum ka Allah mah minta non wege empek mangga cek nabi geura minta ka pangeran maraneh nepikeun ka uyah we penta uyah penta lain hartina engke keur dahar uyahna murulu kana piring lain dah loba jelema nu uyahna numpra tapi teu beunang ngadahar loba nu kitu nya da teh saeutik jelema nu dagingna mah loba ku dokter teu diizinan ngadahar is'alu rabbakum walau milhat ta'amikum geura minta ka pangeran najan uyah penta ambeh diizinan ngadahar sehat jalma nu geus diizinan ngobrol jeung Allah luar biasa teu kabeh jalma bisa hudang teu kabeh jalma deukeut masjid bisa ka masjid teu kabeh jalma nyalse bisa ngaji nu ka masjid istimewa nu bisa ngobrol jeung Allah istimewa matak meungpeung urang boga waktu kene muga-muga isuk jaga ninggeto entong dikeueum urang mah kupiakeun we sakedeung amin ya robbal carana penta hampura ti pangeran ku rupa-rupa cara rumah tangga sing jadi sabab ibadah ngurus budak sing jadi sabab ibadah pusingna sing jadi sabab ibadah amin ya robbal karti ya karti geus ngarti mah nya geus nerangkeun ge di sakola nepi ka ngarti geus ngarti mah baralik lin cek paguruna teh ka harti barudak ka hartos paguru nya geus jeung baralik mudah-mudahan geus mudah-mudahan rek geus mudah-mudahan orang penta berkah ieu pangajian khusus keur panganten anyar umum keur urang nu hadir muga-muga Allah maparinan sehat wal afiat sehat lahir batin muga-muga ku berkahi pangajian urang jembar rizki jembar mana muga-muga ku berkahi pangajian lembur urang sing diberkahan ku pangeran guru-guru urang sing sehat lahir batina dipaparinan rizki nu jembar tur halal muga-muga ku berkahi pangajian nuker teu damang sing enggal damang nuker boga kan nyeri sing buru leungit kan nyerina nuker nyeri sirah sing leungit nyeri sirahna nuker boga hutang sing buru lunas nu tarik gede hutang mudah-mudahan isuk jaga ninggeta urang menang kanya pangeran sup ka surgana Allah amin ya robbal sakitu mugi manfaat dunia akhirat kuring matara leuwih ti sajam kadenge tapi moal ka harti geus beda kiceup na kita itu terus 2 menit sakali kiceup mudah-mudahan aya manfaatna
ageng pangapunten kasuhun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.